Ah, ingat. Atur narungwan merenang ah. Makan pohon deui mundana. Ah. Kieu aing sekolah teh aing pokok di mana mah Ciputeh. Pohon di Nunda aing nah. Oh, wah deh enak lah. Hiji-hiji teh ah. Di mana ya? Ah. Assalamualaikum. Cek. 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 Naon? Cek kenal? Ya, aing mah sibuk nyangan Ciput pohon di Nunda. Mau cek arek kemana dengan support? Aduh, aing rek pengajian pi ayeuna teh. Rotinan di masjid. Pengajian. Heeh. Geus bubar pengajian mah ceuk. Geus bubar. Ayo wing balik nyimpang ka ece geus bubar pengajian mah geussan. Emang ece ti jambarangan Ciput. Situ nyamper atuh. Oh, nyari pohoan. Aingna Ciput aing pohon di nyangan Ciput. Aya tuh tinggal bedug di ditu. Berak wae kudu ngobrol jeung bedug goblok teu hidang. Pikiran kieu. Cek batu teh ulun itu bedug jeung gram cenah teu ngarobrol akur. Aing teu bejahat cenah teu disampur padu Oh, makan. cek kok. Sausanna, sadasan. Biasa, Ustaz. Sadasan. Aing mana rame Ustaz eta mah. Biasa, Ustaz. Rame eta mah tara tunduh. Tara tunduh, ya. Oh, main mah. Loba wae mah hadire Ustaz sana. Pinu, waktu pas sedak-sedak banyak. Pinu. Tadi dia, ayo kata rincakan kuda ke karunya. Loba Ayo, atuh sita balikan deh atuh ngan gitu. Emang euseum Ustaz na balikan deui. Ayo euy nah. Kok sungat teh can gosan ayeuna. Arek wing ieu balik kalak bubar. Ngebahas naon tadi di masjid ayo teu miluan. Yang ngebahas gitu aja biasa cek Pak Ustad ulah nguruskeun wae batur intina mah ulah boga penyakit hate gitu cek Pak Ustad mah Ulah boga penyakit hate teh kumaha? ulah sidik pirik ka batur Ulah sirik. ulah nangkong batur boga motor anyar Jadi timbang menang lanjut ulah gitu pokona mah di luar teh kudu bisa ngajaga sungut. nah gitu Ulah ketika ngomongkeun tetangga, ngomongkeun batur. ulah Oh. ulah kos itu jauh-jauh kerja orang ulah kos gitu Ulah ngomongkeun ulah batur. ngomongkeun batur Oh, tak ulah juga tetangga aing tah. kos gitu sarua Buset ngataprak eta mah jelema eta mah teu taur batur meuli naon meuli teko oge meuli pacarkeun naon meuli ngomong ke jebang teko. tiba meuli teko tetangga teh Heeh. mana ngomong ke Kalau kan anakna teh nya teh kasepa anakna diomongkeun. ku eta teh ku tetangga euceun nu gegereun teh Oh, diomongkeun jeung si eta mah anakna kasepa teh disepat teh nyosorangan lah kitu-kitu. Cukuran bae ya ya. urusan batur eta mah urang ulah kos kitu Heeh, urang kudu bisa ngajaga hate, ngajaga pikiran, ngajaga sumut, urang bisa nyeri batur. Oh, baturan baheula eta. baturan baheula Oh, ada bulan teh kot sasiput pi. bingung masna Teu bisa lempang ke pati hararesep. berat teh meureun cenah Oh, eta mah masuk pot badak, ieu teh ponggoron segede mangkok mie ya ayam. Allah Kebawa kecilkeun anak, kenapa pas kitu? Teh bae aku batur ge baru gawe, mas mah tapi parake kabeh kabeh. mau dipake kabeh nya Ulah mau ngaji ge ngaji, dekeun ngajedog kita pamer baju halus. Tangtu bae wis atuh nerangkeun, tangtung deui pura-pura ngaturan. gampang meureun cenah bajuna mah Pura-pura ngaturan cai, pura-pura naon, pura-pura ka batur marek kue, bari jeung kieu we leungeut. Mangga ibu jeung darosa. Eta mah ambek ka tempo, kudu seje gelangna meureunna. Kadang-kadang kan batur lamun salakina balik di kota, bawa naon teh, bawa oleh-oleh diomongkeun. Ece mah kali ulah kos itu, Cak. Cara aing mah tara ngomongkeun batur. Kamari aya Pak Ustad. Eta Pak Ustad teh paha kolok di panggung karunya. Kamari kan ngajaban. Ustad teh bisa ngomong gitu, Cak. Oh, paha kolok, balangak Ustad. Teu rame meureunna, Cak. Nya batur ki gareutik balangak tapi ka jam 12. Teu waduh ngomong kada jam Ustad. Oh, asli wae eta mah Ustad nah. Eta mah asisten teh kan datang.
Kurang juga kalau lo sa punah. Itu ngomong Ustaz Nuri. Kita dapat kena ada panitia datang. Naik ke panggung. Putar bapak-bapak ibu-ibu, lima saya kita lima asisten cina. Itu pengen malah bilang itu ada Ustaz goreng saya. Pengen bisa ngomong kan Tapi Ustaz. Tapi Ustaz kan araus kabeh biasa nama wibawa. Ustaz bakal jadi hideung oge. Kan tempatnya teh berwibawa kan. Simaan Ustaznya cenah. Ya di depan Ustaz pamajikan negara geus Ustaz mah. Garis lain Iya terus anu geus teh preman sok geus. Pasti salah pamajikan teh. Terus seniman. Nu goreng. Ustaz bakal kaji Ustaz lembur garis pamajikan anak. Ayo ngomong aya Ustaz pamajikan goreng cenah. Kan ngomong gitu ya ibu biasa. Kocak itu aja sama nasi, gue cek itu. Ustaz tuh bisa milihan. Nah, coba apa teman nasi gitu lah. Nah, Ustaz ada antri lomba lalu milik lumayan. Tapi enggak, alhamdulillah tapi hari di lembur ayah Ustaz mah. Alhamdulillah. Bakal barokah. Dia ayah hari tadi lembur naon mau Ustaz ya. Ayo maot. Ayo buat bingung ayo maot. Geus maot teh ngaboleh bingung teh bari muruskeun. Ya Allah. RT datang. Geus pandian manggil pacar RT. Ayo tuh sudah pandian. Mana ya nanya. Bingung. Eta Ustaz bisa Oh, dulu. RT di nyokot HP. Eta letak telepon RW. Telepon RW. Mana? Jadi mah kali Bu, cenah ieu mah kumakeun. Datang RW kadinya. Jadi kumaha incan cenah ieu kata dia ngogojot wae. Pandian atuh heula sugan. Mandian kumaha? Oh nyaho. RT RW di boga imah teh bararingung majid. Ya Allah karunya teh eta Coba sekolah majidna. Cenah urang pandian weh, kumaha mandianna sok mukana bajuna. Ditaranjangan kita tak RT RW di waduh bawa imah di dia. Ditaranjangan. Dibotoh dong. Ieu kumaha deui cenah kumaha ieu. Pas ieu aya gemblung, saya tuh gemblung. Itu aja teh. Bahkan nangtung teh mobil pada dicai. Nu tina tas itu geuning gemblung. Gede. Asup kadinya. Eta mencarkelan sukuna mayit. Bila lap-lap kadinya mandian mayit, lap. Angkat deui kulobaan, lap. Diangkat deui kulobaan. Bisa nyaho teh. Bisa nyaho teh. Mayitna hirup deui. Ngapun meureuy kieu. Poe dilalap-lalap kana gemblung. Mayit. Nontok sia. Mayit dana anak. Goblok ayo enggak pikir-pikir batu cenah. Kemudian si Bar. Bener cenah. Wow, betak orang butuh Ustaz teh. Ustaz apa pentingnya cenah? Penting, adalah menurut tahlilan, itu acara syukuran. Ustaz Oh, Ustaz, kalau anak kumaha coba. Soalnya kadang tiranium dia. Kumaha deui. Dahareun loba aing pernah mimpi doa kalau Ustaz. Jadi aja gitu. Oh, Ustaz, aing ditunjuk cenah mimpi doa. Itu bisa gitu. Nek buge, ieu cenah teh can dongkap cenah. Satu nu ieu bari mimpi doa ieu moal balalupa ieu cenah can doa nya. Poe geus loba. Atuh teh ditunjuk, coba cenah pangdoakeun. Waduh, kumaha teh. Wah, aing lawan gua di maneh we pi. Ya Allah, coba enggak Pahareup we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh. Bapak-bapak supaya acara beres. Urang-urang tinggal ulang wae ge. Da kiai, ustaz. Kumaha ieu? Abi pipi doana siap. Enak wayahna anu bawa kue di imah. Kumpulkeun di dieu diharu, dikarumpulkeun di kue. Kue teh karumpulkeun da. Acara syukuran atuh bawa kue. Cuma di cenah. Ieu geus kabeh kuena aya di dihareup. Urang mulai doana mangga. Wah, tumpukeun ieu lah kana kue. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya wajitana, ya ranginang anak, ya cawu anak, amin. Ya bedul anak, ya wajitana, ya sembrong anak, amin. Bisa sebut kabeh ku ibu Al-Fatihah. Beres kan Bu? Aja bisaannya. Atipu kabeh ku aing mentah kudu aya ustaz teh kitu. Tanya itu ekor tanya namun di sini. Teu nyaho teu nyaho aing jagai.
tidak mimpin doa itu nyaho paling sebutan itu kabeh wae dia. Oh, bismillahirrahmanirrahim gadulana jarang inangan ya sepengan amin. Kalau mu betul baru paling tempokon we kabeh kue aya bisa sebut kabeh kakara apa sih teh. Cuma pinternya. Ya daripada itu bubar sok. Balik-balik batu karang aja bubarnya. Yang ke doakeun lah oh kudu mimpi doana. Kuat di akalan alhamdulillah metak butuh ustaz teh kitu di imah teh di lembur teh barokah. Kadang-kadang kan harita aya ustaz pasya sedih preman. Piraku ustaz pasti aja. Ustaz pasya jeung preman nu preman teh beunang marabok beunang di masjid. Marabok bari minuman ustaz datang. Artinya dia cenah punten cenah ibadah di masjid urang silih hargaan we seperti itu tiasa mau lagi di masjid. Wah, sudah ngambok sok preman. Preman teh ngambok. Boleh nyingjing ieu teh nyingjing leungeun. Nyingjing botol. Wah, cenah ustaz masing-masing mah hirup tong sagala nguruskeun batur. Eta ustaz mangga tuh aya masing-masing mah. Mangkat ustaz teh cara. Eta selang 3 poe si preman eta siap pamajikanna mah. Aweuna teh mau preman eta. Geus kumaha aja. Bingung manehna ya ca. Ustaz. Mana kan ase aja ustaz ya. Masing-masing aja manehna. Datang ke ustaz. Kata ustaz. Enak nih. Lampu pamajikan ini mau kan masing-masing we. Majikan tanah urang-urang. Bali ke daerah. Kieu we kumahakeun nya. Kecil orang pandian kumaha mandianana da kudu ustaz urang teh bisa. Eta pamajikanana mandian mah dibawa ka setim. Ya Allah. Bisa dibawa ka setim. Goblok kan. Bos dibere disampo di dalam bari ka imah di harulang ya di preman. Cek baturan teh. Tuh cenah bang cenah teh ustaz panggil itu rakun gitu naonnya. Aing nyebut masing-masing. Teman-teman ulang itu ke ustaznya cenah. Ustaz ulang urang teh butuh ustaz. Ya, bungkus atuh cenah bang, bungkus bang. Eta dipincu. Pamajikanna pro gua jadi tilap ayo. Kuat jika pampir kuat geus dipincu pas buduk. Dibungkus dan berenang kain apaan owo dan naon owo. Wah aja. Pakai sepan di talian. Ya Allah, gue sebenarnya Urang teh tega da kiai teh nya. Disampeukeun assalamualaikum salam. Aduh, aya kau cara kurang. We preman. Cepo setah mentah ya. Ulah sok masing-masing. Siapa lebat ieu bapak ribu. butuhnya aja. Putus siap lebat ieu mah. Ulah pariosa masing-masing. Sok seuling hargaan jelema mah. Ulah mabok di gigirun masjid hargaan atuh batu ka masjid. Ieu mah kalau ulah masing-masing we. Yo pas kejadian kitu manehna masing-masing bingung nguruskeun mana. Atuh dibenaran deui ku ustaz. Nyaho da karunya batu ku Gusti Puri. Kok nyabong teh mali ka tukang kumaha pareng kuas meureunna. Goblok eta. Kok tak butuhna urang ka kiai teh kitu supaya hati urang teh aya nu nyiram, supaya batin urang teh bisa tenang khusyuk ibadah ka Gusti Allah. Da jelema mikiran wae dunya nepi ka modal moal aya tungtungna. Kurang wae ce. Nyaho kurang wae jelema mah kudu alam dunya mah tibang persinggahan. Dunia hanyalah persinggahan dari sebuah perjalanan panjang. Saya jadi sadar tidak tahu, sama aku. Aja soalnya sih aja. Kenahan soal aja. Nah, lumayan lah, tidak ada kejenuh kamu aing menang. Nyaho ceritanya di sini. Dunia bukanlah tujuan, namun hanya ladang tempat bertanam. Siapa lelah gitu ce. Siapa juga mentinggalkan boleh. Saya kecil-kecil aku akhirnya teh. Gitu aku ambil rada. Kalau bisa ngecek elang nangin kalau dari itu aku kecil. Iya, mata orang-orang yang jadi alam dunia teh kitu. Orang udah ngasa keudeng.
macam oma kita na kos gitu lain tujuan punya mah di bank tempat bertanam orang nanam kahadean apa nanam kagorengan gitu lamun kahadean nanam asup ka surga lamun kagorengan asup ka neraka kakeresek gorengan mun ka siapa aja deh kan banget misalnya saya gorengan yang ada kamu udah digoreng wah saya suka yang sabarnya ulah setting ada ya ecen aduh siap-siap ecen teh kudu nyaho poe ieu teh rotina ulah poho wae ceu jangan ciput bener banget set jangan ciput oh berapa aja kudu make cangcut goblok kabasih oh cen yang ciput teh barang aja mending sampai ka bubarna poho muda ayo make cangcut kok ada di kaca dia baca hitam ayo erak udah omong batu oh isi disamper oh samper suka barang kene nya kan ini baliknya heeh isurin balik lah nya cenah seusehan di mah tadi angkatan heeh selamat tadi itu goblok tadi mah poho geus assalamualaikum salam ada tutupkeun bantona heeh